Pasaru tuluy angkat deui sadayana Kangjeng Nabi sareng para malaikat sareng buruk hatta atau sehingga datang itu sadayana ala kaumin ka kaum yajrauna anu nuju tani yajrauna anu nuju pepelakan itu kaum fi yaumin dina hiji poe dina poe eta wayah suduna sareng panen itu kaum fi yaumin dina poe eta keneh kullama hasadu di mana-mana manen itu kaum ada mangka balik deui itu zar'u kama kana seperti yang geus bukti itu zar'u. Faqala mangka nyarios Kangjeng Nabi ya Jibrilu kana lapad ya Jibrilu hei malak Jibril ma eta naon hada ari ieu. Faqala mangka ngadawuh Jibril haulai ari itu kaum al mujahiduna eta jalma anu sok jihad fi sabilillahi dina ngaluhurkeun agama Allah. Tudha'afu ditikal-tikal lahum pikeun itul mujahidin naon al hasanatu naon al hasanatu hiji kaalusan bisab'i mi'ati dhi'fin kalawan 700 pirang-pirang tikelan. Wama angfaku wama jeung kana naon wae angfaku ngaimpakeun itu mujahidin min syai'in tegasna tina hiji perkara fahuwa mangka ari Allah yukhlifu eta anu bakal ngagentian Allah hu kana itu ma. Wa wajada sareng mendakan Kangjeng Nabi rihan kana ambe thayyibatan anu seungit faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi ya Jibrilu he Jibril ma eta naon hadhir raihatu ari ieu ambe anu seungit. Qala ngadawuh Jibril hadhihi ari ieu raihatu Masitoti binti Fir'auna eta ambeuna anu sok istri anu sok nyisiran ka putri istrina Fir'aun wa auladiha sareng ka pirang-pirang putrana itu Masyitah. Bainama di antara pirang-pirang waktu hiya ari itu Masyitah tamsitu eta nuju nyisiran itu Masyitah binta Fir'auna ka putri istrina Fir'aun. Id dina nalikana itu tamsitu sakoto mangka murag naon almistu sisirna faqalat mangka tras nyarios itu Masyitah bismillahi kana lapad bismillahi. Ta'isa Fir'aunu ta'asa duh cilaka saha Fir'aun faqalat semangka nyarios saha ibnatu Fir'auna putri istrina Fir'aun aulaki rabbun goiru abi aulaki naha eta tetep pikeun anjeun Robun ari pangeran goiru abi anu salianti bapak kaula faqalat teras nyarios itu Masyitah naam leres. Qalat ngadawuh itu binta Fir'aun ibnatu Fir'aun apa uhbiru bidzalika abi apa uhbiru naha kedah nyaritakeun kaula bidzalika kana ieu kaul naam abi ka bapa kaula. Qalat nyarios itu Masyitah naam kana lapad naam sumuhun fa ahbarat mangka ngawartoskeun itu ibnatu Fir'aun hu kana itu kaul
Fada'a tuluy manggil itu Fir'aun hakama sitoh pakola teras nyarios pakola teras ngomong itu Fir'aun awlaki robun goiri awalaki naha eta tetep pikeun anjeun robun ari pangeran goiri anu salianti kaula qolat nyarios masitoh naam leres Robbi ari pangeran kaula warobuka jeung ari pangeran anjeun Allahu eta Allah wakana jeung kabuktosan lil mar'ati eta tetep pikeun istri anu tukang nyisiran teh ibnani ari dua anak wa zaujun sareng salaki fa arsala tuluy ngutus Firaun ilaihim kanu kabeh maksudna ngutus pasukanana supaya mawa anak jeung salakina ka hareupeun Firaun parawada tuluy ngarayu Firaun almar'ata ka awewe wa ka awewe masitoh maksudna masitoh teh tukang nyisiran teh wa zaujaha jeung ka salakina itu si mar'ah ayarji'a kana yen supaya balik deui itu si mar'ah sareng zaujaha ang dinihi matina agamana itu mar'ah wa zaujaha paabaya tuluy mumpang tuluy mungeun itu mar'ah wa zaujaha faqala terasnya ngomong itu si Fir'aun faqala teras ngomong itu si faqala teras ngomong itu Fir'aun inni qatilukuma ini sanyana kaula qatilu eta nurek maehan kaula kuma karanjeun duaan qolat mangka nyarios itu mar'ah ihsanan ngaluskeun kaula kalawan ngaluskeun sanyana mingkati anjeun ilaina ka kaula sadaya ing kotal tak lamun ngabunuh anjeunna ka kaula sadaya ang taj'ala kudu ngajadikeun anjeunna ka kaula sadaya fi baitin wahidin dina kuburan anu sahiji fatudapinu tuluy ngubur anjeun na ka kaula sadaya fihi dina itu baitin wahid jami'an kalawan sakabehna qala ngomong itu Fir'aun daka laki daka ari itu ja'lu fi baitin wahidin daka ari itu fi baitin wahidin laki eta tetep manfaat pikeun anjeun bima kusabab perkara laki anu tetep itu manfaat pikeun anjeun alaina madarat ka kaula minal haqqi nyatana hak fa amara turuy marentah itu Fir'aun bibakrotin kana mawa kancah teh katel badag min nuhasin tina tambaga fa uhmiyat tuluy dipanaskeun itu bakroh summa amara tuluy marentah itu Fir'aun biha ka itu masitoh litalqa supaya ngalungkeun itu atanapi litalqa teh supaya murageun itu masitoh pihak kana itu bakroh hiya tegasna masitoh wa auladuha jeung pirang-pirang budakna itu masitoh fa'alqau tuluy ngaralungkeun itu pasukan Fir'aun wahidan kanu sahiji wahidan tegasna anu sahiji hatta balagu sehingga nepi itu nu kabeh asgoro rodiun asgoro kanu pangleutikna rodiun ari itu asgor eta anu masih keneh nyusu fihim di itu sadaya faqala mangka nyarios itu si rodi ya ummah hei inung kaula qoi kudu nibakeun anjeun wala tataqasi jeung ulah mundur anjeun fa innaka karana sanyana anjeun ummah alal haqqi eta tetep netepan kana hak
faulqiyat tuluy dialungkeun itu masitoh hiya tegasna masitoh wa auladuha jeung pirang-pirang budakna itu masitoh. Qala mangka nyarios rawi wa tukallimu kana lapad wa tukallimu jeung bisa ngomong fil mahdi dina aisan keneh saha arbaatun opat orok wahum ari itu arbaah sigorun eta budak leutik hadza anu ieu tegas nama dina dongeng Siti Masitoh wa syahidu Yusufa sareng kadua saksina Nabi Yusuf wa sahibu Juraijin sareng katiluna anu ngarencangan ka Jurej wa Isa bin Maryama sareng kaopat Kangjeng Nabi Isa putra pamagetna Maryam. Urang salit-salit tanya bisi jenuh. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.